Sembah nuhun kasadaya numayunan, khusus ku kersaning Bapa disumpingan, sareng kasadaya sepuh nu ngiringan, abdi murid khotam Quran disaksenan. Mung panuhun abdi sadayana, dihapunten tina sadaya lepatna, ku sadaya anu hadir syariatna, sumawonten ku pangeran hakikatna. Tina abdi kumawantun ngaos Quran, sanes paham mung bakat ning kagaliban, sakuranu tamat Quran di khotaman, sanes pinter mung kedahna ditobatan. Margi ngaos Quran teu kenging lepat, dina panjang pondokna ulah kaliwat, ikhfa izhar idgomna kedah disebat, mun nyalahan ngaosna ngadon maksiat. Jadi anak itu kasadaya sepuh, gaduh putra singaos wayah naripuh, margi putra mun kalakuan tepuguh, tangtos di akhiratna berat disepuh. Jadi budak ulah sok salah kaheman, karamana wajib kedah papagahan, enjing kedah angkat sekolahan, pasosonten kedah ngaos kawajiban. Keur alit mah ulah disupri gawena, saperkawis sakumaha kahoyongna, nanging digawe teh kirang kagunana, tos ageng ge tangtos ngartos ku karepna. Jadi budak kedah ngartos dua-dua, pi dunyaeun pi akhirateun sarua, tangtos hirupna moal manggih ku jiwa, ti leuletik tangtos senang sampai tua. Ulah nurut kolot baheula nu ngaco, kana ilmu lunas nyebutkeun teu nyaho, embung indit bae cicing diparako, kajadian bodoh teu aya kanyaho. Sakolakeun pasantrenkeun masing pinter,
kuramana poma ulah kabalinger untung pisan seueur guru palalinter darareukeut teu hese udar ider sareng abdi kawakilan kupun bapa tina nuhun disumpingan rebu laksa namung teu aya hurmatna nu utama tuang leueut nyesep teu aya tata krama mugi bae sadayana anu mayunan anu ku bapa abdi dihaturanan ngahapunten samudaya kalepatan maklum abdi nu pinuku kabodohan.